Hei dulur-dulur simkuring, hayu diajar areling, kanu ngurus berang penting, ulah kajongjonan teuing. Urang di dunia ngumbara, hirup moal angger ngora, pek tuturkeun hukum syara, ngarah teu meunang pilara. Meungpeung keneh aya waktu, migawe nu 5 waktu, karena Allah nu satu, jeung dulur kudu bersatu. Allah parantos marentah, ka makhluk wajib ibadah, dina niat kudu lillah, barokah dugi kabarjah. Jalma nu teu daek salat, diajak kalakah lumpat, nepi ka waktu sakarat, moal ditarima tobat. Teu ditarima tobatna, geus digenggerong nyawana, ngan kaduhung karasana, geus beak jatah hirupna. Kaduhung kaliwat langkung, teu nyembah kanu agung, dititah ibadah embung, lan pagawean adigung. Harta benda teu manpaat, lamun teu dipake taat, moal ngajadi syafaat, malahan mah jadi laknat.